Subrek tong poho lonceng na dulur tong hilap jalan miplit kuburana sempit. Mantap, menang borongan budak pemasukan rada badag kejo pulen dapur ngebul. Ih mantap. Aing kudu nelpon si Alek atuh. Halo Lek, di mana Lek? Oh kenarik. Sugante di terminal. Aya borongan ieu mun geus beres narik langsung ke terminalnya. Aya borongan biasa. Kang Budi. Kieu we Lek. Ayeuna Alek beres narik langsung ke terminal. Geus di terminal kumpulkan budak saayana. Terus mangkat ke toko Kang Budi anu di Bojongkoneng Bumdes nya. Pin aya borongan ngangkut barang ke leuwih pengaduan. Lumayan lah 1000-2000. Masalah anu kitu nama masalah iya nama kayak ku akang diuruskan ya. Siap Lek. Oke Lek, hatur nuhun Lek. Yo, waalaikumsalam. Dana, rapi-rapi kereta motor, panik muatan barang. Siap, siap. Siapa kukurilingan, Dana? Gitu ya. Oh, di mana? Siap. Enggak bener tuh, Pak. Oke. Jaga didinya tuan sit mah. Borongan. Oh iya, pedi Saliweung. barang. Pak, barang bisa ka dieu. Amankeun Cip. Ah, punten. Iya, lain toko anu di etan tukang opet teh, urang ditambahan barang. Ya nanti tangkang ope tale. Mohon. Oh nya ieu pengeluaran kita. Iya. Naikeun ieu barang Oh, bro. Tujuh ya Oh siap, bos. Ayo. Cip, amankeun. Nak borongan. Adem. Yo, pesak ge. Atok deui. Borongan abis teh. Siap, pokok nama lah. Tujuh. Hei, sakopi. Ini alat 5. Genap. Ini lagi Cip. Aduh. Cocok. Masuk. Iya pan 7 orang. Mau mungkin orang diharap kabeh soalnya ibu dua nu ngajagaan. Atuh, bener Lek. Bagi tugasnya. Siap. Setuju? Oke siap. Kang Dana, Awik, Odi, itu Kang. Orang jemacet diharapnya. Oke lah. Deal. Deal. Deal ya. Naik. Diacat. Ayo. Naik. Lek. Kunci motor aja. Atuh kantongan we. Ayo nyako lah. Ayo. Beres. Siap.
Naon? Budak. Wah, itu udah. Paduli Ara rasak sugaran di jero. Opok sih mun ke siga mayem cau. Bae tuh. Jelema belagu teh. Kali-kali urang gawean. Naresena. Teu kudu riweuh urang mah geuna dihareup. Kang. Jauh kene yeuh. Jauh lumayan. Aduh. Mantap jalan-jalan. Tambah rasak we budak urang. Wah, si ada si Odi mah komo. Geus hidung ya. Tambah we meureun. Oh, si Odi mah mun teu geuneuh banget lagi biru. Atuh teh hidung ieu kita kabeureum. Karena biru. Pas katu mirip banget. Tahu deh pas dibukakeun ngepul. Budak, lik, redang. Si gaib. Mana Pas usaha teh urang mah nikeu kieu nya. Alhamdulillah sih. Naik kieu kieu. Naik mobil wing. Kali-kali nang mobil box. Bawa barang ya. Lah. Usaha mah urang naon we, penting mah halal. Tenang kieu. Kopi bisa nya usaha tah. Kerja keras keringat tuh. Panas-panas kebayana nya. Ajib. Waduh. Allahu Akbar. Redang. Gua si Alex si Bancet diharap. Aku kenalnya. Kalau panang ke jauh. Itu bener teh. Aya mangsa 500 meteran. 500 meter mah keceran tuh. Kurang biasa dari maraton, Kang. Dalam parah apa pasti kuat sih. Orang kampung gak kuat. Aduh, seumur-umur aing mah kekerat naik mobil kieu. Bisa. Yang penting menang duit atuh dan Aing menang duit oke aing kieu-kieu teuing mah. Ya Allah ya Robi. yang penting halal. Panas. Siapa gila-gila. Siga we naon kan olahraga. Iuk mun. Dirosokan bener. Ya. Woi, cicing ulah riweuh. Nu penting mah kieu tah kesang. Apa tuh goblok sepeda? Oh, Si Hacip tuh. Panas. Ampun. Loba pilok, bila. Halus. Bila aman, edensor, apa? Kape genta, warung jurang. Eta kabumdes eta teh, ieu teh pusat teh. Lah, dikit marmer. Kayak weng ngajaran ngendong ya. Gar sama-sama. Hajeun. Hajeun sok. Aya ieuan tuh aya empang anu parti mandi teh cet, empang. Nu Siapa? Wadah lauk sama ekor. lah. Eta nu ieu sok di mah kadahan ngadengen awe doang swimming pool we. Aing kesana entar Kang, urang aya ngadon ke nya. Aya ngadon swimming pool. Empang. Anjir ya empang kali. Empang ya. Kuing mah yang anu cerdas ya, saina anu bersih biru. Oh, itu mah kudu kayak ka Villa de Gusti. Gusti. Oh, itu mah pilot nu kitu. Mantap. Empang eta mah teh. Urang mah Kang konsisten. Ten. Baik konsisten. Ausih itu ten. Enggak anu teh gini euy. Tepar, rasa. Nepi. Edan, sekarang ngalolor. Sia ngeunah. Nepi buru, turun bawaan. Gawe. Goblok sia tah ngeunah aing di jero meni. Asak banget aing lek. Ngeunah goblok.
bagian sialet tah heula. Wah, wis mending ngelel-ngelel di jero kapanasan. Aing geus seuh. Gunung itu deket gunung ya. Aing mah karak saumur-umur naik mobil boxnya. Sia menik nu utah aing. Bok sia. Sarabel. Sia ngunah di Si Alek jeung si Ban. Dan kedeung dan istirahat lah. atuh heueuh pecet nyolonong bae sia ngeunah di Capek aing ripuh. lamun. Capek. Dan Geus mah kebon deui. ini arah rampun. Iya dah pengaduan tuh jauh nih. Dia ngeunah di hareup. Aing di tukang meuni engap. Sabar. Sing ikhlas teh. Panitia tugas di Kang Ope meureun. Itu lain masalah teu ikhlas, Lek. Kudu adil gawe mah. Sia ngeluh wae sia mah. Jakeun ku sia Kang Ope rek sia. Ulah, Lek, siapa sok ngomong Kang Ope. Oh, makana ulah ngeluh. Siap, Lek. Sing ikhlas gawe mah beberkah Siap, rezekina. mah. Ode, sia masih kuat teu? Maksakeun aya kuat-kuatkeun ah. Saya sama faktor atuh. Semangat turu. Mat ulah nyating istirahatna. Ripuh nu aya. Geus ayeuna lah. Lek. Ini masih gareng gawe ieu mah digawean ieu mah. Lewat di kieu mah. Cokor ieu mah dua jalan uga ieu mah. Soaknya. Iya Tapi ulah ngeluh, aya kopi mah, Lek. Di dia, Pak. Aduh. Nyampe oge nya. Ka dieu. Aduh. La ilah. Duh aing Kayaknya capek. jauh. Ieu kan lah sakege aing mah. Aduh. Aing awe sugan ka dieu indah pemandangan ge alus mah mantap pemandian nya naon nya aing kode ieu di teh kabeh indah Ning di perean itu urangnya hayang atuh. Jeung wadah lauk. Buka toko heula. Buka toko heula. Anu di bere.
boga toko teu bisa. Teu bisa. Urang jeung akuarium jeung wadah lauk. Oh itu bisa itu ke barai lauk. Hiji Hah? doang. Kayak ada orang nyeun. Hayang Urang nyeun tina eta. Alus orangna. Teu bisa. Urang ge hayang. Kayak orang Bali deui. Gila lo sia mah. Ai sia lek. Sia minta aing punten. Aing teh bisa sia mah. Boga warung cenah lain lek. Warung wae ini. Enak gitu ya, enak aneh rame. Ah, sia mah katinya. Weh, bos. Menyuguhkeun bayar. Bayar heula. Urang capek jauh-jauh. Astagfirullah. Allah. Lain deui. Aing kieu mah isuan teh jauh. 500. Coba duit aku. Aja deui. Buat kopi. Asik. Sakieu. Pansa ikhlasna tadi ngobrol. Bener itu teh. Mung asa kieu mah dan. Capek. Kondisi teh sakieu mah. Terus mung ah. Kabeh taman. Tapi sakit tuh Kang, kurang tambahan ah. Atuh tong di kantongan eta. Tambahan. Orang mau pasrah kieu mah ah. Isia teh mah rek mah. Tambahan mung Kurang lebar ka kopi heula nya. Ayo. Kitu heula. Urang tong ada ka kopi heula. bisa Sabaran aja. Urang kita mau Cicing tah itu. kopi tadi. Urang itu kumaha? Oh, ka kopi. ditunggunya. Ya, itu. Sing eling ya. Ya, Yang ngeliat sakit itu pas kabudak. Capek sih teh. Gawe teh. kopi tenang kayak orang lebur laka ka kopi, maju ka kopi gitu kan teh. Aing mung urusan juga kopi mah. Moal bener bahaya. Ya mahal. Ya saing baturan teh. Siapa kita ini mending udah tuh siapa gitu lu ah. Ya orang mau gede udah heuh. Mudah-mudahan gede heuh. Ding udah mah. Orang mau jual. Anak alus, hidung alus, bibir alus. Di tempat harap tinggi, dia menjemput. Orangnya kau kisah. Batuan segala setan. Bentar ganti jalur. Kasih aku galing, nah aku naon nulis loban bangun. Nah aku naon loban siga nama ngerasa. Asain hade lupa merejang kidun. Bisa payu, rasa sahaya. Untung aja di cilaka. Biar tenang takkan tahu. Tahu kenapa dah sekitar itu. Jawer hayang merencapat kopi susi. Ajit. Nah aku betul memurah. Gebrek hidup baik jadi lurah. Tulah bangga bisa gontak ganti jalur. Kemajeng pohon di najis. Kira